Muad bin Jabal tengah hadap ka Kangjeng, ya Rasulullah bari ceurik aya naon Muad? Kula meresep ningali sahabat dagang mararaju tani mararaju kayak gitu ku bajuna dagang bisa ke Mekah bisa sedekah nyantuni fakir miskin yatim piatu di imah tanggana ngeunaheun kadeuleun ayeuna neangan ridho Allah mah lain kudu kitu cak Kangjeng urusan ke Mekah urusan nisab urusan menyantuni fakir miskin yatim piatu urusan kaboga lamun manehanana ibadah ku Allah dituduhkeun didinya atuh maneh mah teu kudu didinya ibadah bakal akur jeung nu kitu bahkan galeuyan wah naon teh cek Muad bin Jabal anjeun mah maca subhanallah bae nu loba maca alhamdulillah bae nu loba maca Allahu akbar loba bacalah sholawat ka kaula renungkeun di jero hate ciptaan-ciptaan Allah nu sakieu poharana renungkeun sehingga anjeun ngarasa leutik di hareupeun Allah